Surat naon ieu teh? Depaja. Iku 5 teh oke. Ditu atuh. Ngaos. Surat Al-Mutaffifin. Nu di logat mah ayat 2 alladzina tegasna al-mutaffifin teh jalma-jalma. Idak talu di mana-mana nakar itu aladina alan nasi ka manusia yastaupuna maka sok nyumponan itu aladina. Ieu tes surat Al-Mutaffifin anu di logatna memang ayat 2. Ari Al-Mutaffifin teh nyaeta hartosna teh jalma-jalma anu osok ngurangan dina takeran atawa timbangan. Al-Mutaffifin teh jama tina lapad al-mutaffifu. Top papa yutaffifu tatepipan pahuwa mutaffifun wa zaka mutaffafun pahuwa mutaffifun. Tuluy di JR-keun jadi mutaffifina. Saha ari al-mutaffifin teh? De paja anu ngurangan tekeran teh nyaeta jalma-jalma anu osok nyokot dina takeran atawa dina timbangan kana perkara anu saeutik atawa loba cenah. Jadi kieu, jadi sok ngilo sorangan, osok nimbang sorangan. Al-Mutaffifin teh. Misalna teh aya si Juhalim. Si Juhalim teh meser ka saha? Kade al. Misalna teh. Cek si Juhalim teh. Deal meser beas. Sabaraha kobok cek deal teh. 5 kobok weh. Sabaraha di sakobokna? Sakobokna teh 5.000 perak cek deal teh. Berarti lamun 5 kobok teh sabaraha perakeun? Menya. Marok. 5 perak teh 5. Lamun 5 kobok teh sabaraha perakeun berarti lamun 2.500 atuh 5 kali 5 25.000 2.500. Buihan deui cek si Juhalim teh. Deal meser beas. Cek deal teh sabaraha kobok? 5 kobok. Sabaraha sakobokna? 5.000 berarti 5.000 kali 5 sabaraha? 25.000-un. Tah, tos kitu teh. Si Juhalim teh hideng we naon? Ngobok ku sorangan. Tingali sana deal sakobok. 2 kobok. Terus cek si Juhalim teh. Tingali deal sakobok. 2 kobok. 3 kobok. 4 kobok, 5 kobok. Kan tadi teh nyebut teh meser teh 5 kobok. Tah, geus kitu teh nyokot namahan saeutik si Juhalim teh. Jadi 5 kobok leuwihkeun anu saeutik nama tanpa sepengetahuan deal kadang kala mah eta teh. Bahkan kadang kala mah deal ge nyahoeun ngeun kitu we pagaweanana. Namahan misalkeun naon? Sarawu. Tah, si Juhalim teh ngaranna teh naon? Al-Mutaffifin. Kumaha surah Allah dina ayat 1? Wailul lil mutaffifin. Wailun cilaka, well lil mutaffifin pikeun anu sok ngurangan takeran. Jadi si Juhalim teh ngurangan karena kauntungan deal nya. Da ari meuli 5 kobok
di duitannya 5.000 sakobokna teh 25.000-eun misalnya teh. Padahal mah kudu mah ngaduitan teh kudu leuwih tina 25.000. Da nyokot namahan tina 5 kobok teh leuwih namahannya. Berarti ngurangan. Karena keuntungan deal nu kitu teh si Juhalim teh mutopipin namina teh. Cak Allah lamun teu tobat jalma al mutopipin nu sok ngurangan takaran teh bakal cilaka. Hartos. Ek naker atawa timbangan nya. Mun timbangan mah di kilo, mun imah takaran mah contohna kobok. Atawa al mutopipin teh ti penjual. Ari tadi mah al mutopipin teh ti mana? Ti saha? Ti pembeli, ayeuna mah ti penjual. Ayeuna mah nu ngajualna teh si Juhalim. Ka pajak. Cek pajak teh Juhalim meuli beas. Sabaraha kilo pajak? 5 kobok. Cek deh pajak teh sawarasa kobokna? 5.000. Siap. Ayeuna mah si Juhalim anu naonana? Anu ngobokna anu ente pajak anu pembeli tadi mah kan pembelinya anu ngobokna teh si ayeuna mah jadi si Juhalim anu ngajualna anu ngobokna teh 5 kobok pajaknya cek pajak teh cek si Juhalim tinggal di pajak sakobok 2 kobok 3 kobok 4 kobok 5 ngeun anu 5 kobokan kalima mah satengahna eusina teh henteu pinus kobokan anu kalima mah tah sami si Juhalim penjual nu kitu teh kalebet al mutopipin karos cek Allah al mutopipin nu kitu nu sok ngurangan takaran nu kitu teh well cilaka mohon deh alki deh pajak tah kitu al mutopipin teh jadi jalma anu cilaka lamun teu tobat tah ieu teh ancaman pikeun anu sok berbuat curang dina nimbang dina naker ti Allah Subhanahu wa taala tah kumaha pikeun anu sok berbuat curang dina naker atawa dina nimbang kudu tobat lamun tobat bakal diterima ku Allah tobatna bakal ai tobatna bener mah kumaha nya hampuraan urang teh ngobok teh kurang 5 kobok teh ngajual teh ka maneh teh kudu nama 5 kobok pas ieu mah kobokan kalima teh kurang hampura tah kudu kitu atawa mun si pembeli basa meuli beas ka maneh ngomong teh 5 kobok ngaduitan teh 5 kobok padahal mah urang teh nyokot leuwihna maok sawareh jadi 5 kobok leuwih ai ngaduitan 5 kobok hampura tah eta tobat kartos cek aipek teh gantian wayahna kudu ngagantian eta tobat kumaha lamun teu miwarang ngagantian wios ai teu miwarang geun atuh ridho kuring mah dicurangan ge ngeun ulah sakali-kali deui tah eta geus dihampura lamun diridhokeun mah kudu dicurangan nah tah sing saha jalma cenah anu pagaweanana kitu teh alki teh pajak pagaweanana naon curang unggal dagang teh curang weh ngajual beas teh curang ngajual anu teh curang dina ngilo dina naon dina nimbang maka jalma nu kitu teh kalebet jalma anu ngalanggengkeun kana dosa sing saha jalma anu kitu pagaweana terus-terusan curang dina naker jeung nimbang maka eta jalma teh kalebet jalmi anu ngalakonan dosa gede cenah naudzubillahi min lain dosa leutik deui dosa gede ngadahar barang haram meureunna aya leuwihna maok gitu dan da curang teh dina nimang jeung naker naudzubillahi min dalik nah ku Allah Subhanahu wa taala ngahaja dibahas ulah
curang dina naker jeung nimbang sabab kaumuman makhluk cenah mika butuh kana muamalah terang muamalah teh muamalah we jadi bergaul jeung manusia dina hal ekonomi jadi muamalah teh seperti dagang muamalah teh nyinyem nganyuk itu muamalah rata-rata jalmi teh butuh kana naon muamalah sabab butuh bekal hirup di dunia teh nya sakola butuh bekal masantren butuh bekal hoyong rencang sangu butuh bekal jadi osok muamalah osok dagang bunda oge osok laib dina Shopee itu muamalah aya anu osok macul buburuhna teh aya anu osok ngaramet aya anu osok dibuat pare bubur itu namina muamalah tah muamalah teh mabniyatun ala amril kail wal wazni wad diroi muamalah teh diadegkeun kana urusan nakar atawa nimbang atawa ngajengkal urusan muamalah sok gerak muamalah dina dibuat pare lamun gacong mika butuh karena urusan ngilonya ngilo teh nimbang misalkan anu gacong menang sabaraha kintal parena ditimang kapan tuh muamalah mah mika butuh karena nimbang atawa muamalah teh butuh karena ngobok karena naker nya nakar teh model ngitung lamun deal meuli tempe kapaja paja meuli tempe sabaraha hiji 50 siki kan pasti dihitung siji 2 tempe teh nya nepi ka 50 kapan 50 tak itu nakar dina muamalah mah butuh kana nimbang atawa kana nakar atawa kana ngajengkal ngukur panjang nya di meter gitu tah contoh meuli kabel meser cek deal teh meuli kabel pajak sabaraha meter 70 meter kan pasti dinaon diukur 1 meter 2 meter kilometer nepi ka 70 tak al mutapipin mah lamun meuli 70 teh nu ngajual teh bakal ngurangan jadi 68 meter gitu. Jadi setiap muamalah butuh kana naon? Kana naker, kana nimbang atawa kana ngukur panjang. Ukur jadi ayatnya matematika dina naon? Dina Quran, dina ajaran Islam mata kedah terang matematika teh. Sakola teh penting ngapalkeun. Kitu cenah. Bahkan kieu cenah Ibnu Umar mah lamun ngaliwat ka para penjual, ka para pedagang, osok kieu ittaqillah wa upil kaila wal wazna fa innal mutaffifina yuqafuna yaumal qiyamah. Nu hartosna kudu sieun anjeun ku Allah dina naker atawa dina nimbang atawa dina ngukur. Sabab jalma anu curang dina nimbang, dina naker atawa dina ngukur eta teh ku Allah cenah bakal didagokeun ke dina poe kiamah. Sehingga dikadali ku kesangna tergantung berat jeung enteng curangna. Lamun curangna berat maka kadali kesangna engke dina poe kiamah teh bakal ngalaputan manehanana kesangna teh. Lamun sahanapeunana aya anu sakieu kesangna teh. Lamun curangna teh sahanapeunana aya anu sakieu kesangna teh. Terus aya anu sametuur, aya anu samet ieu non mumun cangan. Eta teh gara-gara curang dina naker atawa nimbang atawa dina ngukur teu kaburu tobat, kalah kaburu maot eta teh.
tak ku Allah dibahas oge nya. Bahkan aya hadis sahih kieu ya di oke di pajak. Aya kalakuan 5 perkara bakal dibalas ku 5 perkara. Naon cenah? Kalakuan 5 perkara dibalas ku 5 perkara. Hiji, mana kosol ahda qaumun ila sallallahu alaihim aduwahum. Nu kahiji, lamun aya kaum-kaum atawa hiji kaum we ngurangan kana janji, maka Allah bakal memberi kekuasaan ka eta kaum-kaum teh anu berkuasa teh bakal musuhna. Naon cenah? Bakal musuh anu saha teh? Anu berkuasa teh, anu jadi raja, anu jadi presiden teh. Jadi lamun kaum-kaum inkar janji, naon inkar janji nama? Arek isuk teh ini. Arek, pek teh pas datang poe isuk teh teu naon? Tah lamun kaum-kaum inkar janji kitu pagaweanana teh, maka penguasana teh bakal saha? Musuhna anu ngewa ka urang. Pimpinanana teh lain kalah ka nu resep ka urang. Hartos. 2 tah. Wa ma hakamu bi ghairi ma anjalallah illa pasapihimul pakru. Di mana-mana hiji kaum ngahukuman ku hukum salianti Allah, maka bakal mashhur pakir eta kaum-kaum teh. Bakal loba anu palalakir di eta kaum. Rajeun teh loba duit tapi anger weh sagala teu cukup itu pakir. Naon sababna? Kalakuanana jeung tingkah lakuna teu make hukum Allah. 2 tanu katilu wa madoharat pihimul pahisah ila pasa pihimul maut. Di mana-mana di hiji kaum dohir pahisah, dohir kadorakaan, jinah, maka bakal loba nu maot di eta kaum-kaum. Tilunya nu kaopat wala topapul kaila ilamuni un nabata wa uhidu bisinini minal kohti. Lamun hiji di naon kaum-kaum loba anu curang dina naker, dina nimbang atawa dina ngukur, maka eta kaum-kaum ku Allah bakal dicegah tina jadi pepelakanana. Jadi pepelakanana moal jadi rajin jadi rugi saha teh nu sok curang ni naker nimbang jeung ngukur. Jeung bakal dibere paila, apal paila? Paceklik jadi hese sagala-gala ekonomi hese sulit gitu. Nu kalima wala mana uzzakata ila hubisa anhumul kotru atawa kitru. Teu pati-pati hiji kaum naon mu ngaluarkeun zakat kecuali eta kaum-kaum teh bakal dibere moal dibere hujan ku Allah. Lamun eta kaum-kaum nya henteu zakat padahal mah geus mampu tapi tara zakat, maka eta kaum-kaum moal dibere hujan ku Allah Subhanahu wa taala tah cenah kitu. Ayat 2 nama encan kabahas gitu.